warahmatullahi wabarakatuh. Makan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal hadirah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji sareng syukur Allah Subhanahu wa taala anu mana ka urang sadayana qudrat kehendak Allah urang biasa ngumpul deui kanggo ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu thalabul ilmi sing ngajadikeun wasilah kana ridhona Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke tadilah sholawat wa salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayeuna urang bade naon ngantosan sasi Syawal. Ayeuna teh naon teh? Bulan naon? Saban. Aya urang mah bulan naon? Syawal. Ari di Arab mah ngapalin roah teh. Ngapalinana saban. Kamu pengabaran urang maksudnya saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma nakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu
Itu namanya di Al-Quran. Kurang apa rokahan yang nyambut pada bulan Ramadan. Hari bulan Ramadan teh ibu nyaeta pintuna ibadah. Yang Ramadan teh pintuna ibadah. Sakurna naon ge aya pantona. Tak jalan yang saroleh mah ibu menanti mana dongkapna bulan Ramadan. Kagingan dina Ramadan itu seueur pisan. Pahalana dina bulan Ramadan teh seueur pisan lipat ganda. Maka batu masuk iktikaf ibunya dina Ramadan. Bulan Ramadan termasuk rukun Islam. Karena rukun Islam teh seperti ibu iman, isadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 muat. Berarti lamun urang ngaku jalma Islam kudu ngalaksanakeun rukun Islam anu 5. Nyata engke anu bakal kurang di payunan. Nyata Ramadan. Lamun ngaku agama Islam. Wayahna kurang kudu ngalaksanakeun kewajiban urang dina Ramadan. Nyata puasa 30 anu geus diwajib dina Al-Qur'an dibacakeun ku ibadah aya murido tegasna diwajib pikeun ngalaksanakeun ari ngaran wajib teh mayusaku ala pilihi wayu akobu ala tak diberi pahala bila mana dilaksanakeun disiksa bila mana teu dilaksanakeun. Maka kewajiban mah kudu dilaksanakeun. Imam barokahan itunya puasa teh kewajiban bulan sakur di rumah muslim. Ya teh nomor 1